Aduh, cara rapi ting ya. Kira-kira lempangan kau komun kawas baheula. Kenapa? Cager? Cager. Aing di mana mun gaya gitu? Wah teh, ye dengekeun. Lain teu ngiluan. Naonnya? Pawe perjuangan 45 baheula mah tuh. Rame ayeuna mah tuh. Pawe naon? 17 Agustusan ye bari eta mah perjuangan. Atuh pira aku ayeuna pira ge lelempangan mun teu Aing ngilu. berjuang ke naon? Kemerdekaan baheula mah ye karuhun uwa. Oh, Berjuang teh belaan toh-tohan nyak hartana, nyabanana termasuk nyawa oge dikorbankeun keur hayang-hayangna merdeka. Kira aku teu kabita pi hayang merjuangkeun. anu perangna saha uwa? Nya kolot uwa atuh. Yo dengekeun kolot uwa mah baheula. Kudu dibejakeun deui mah. Sajabana ti pati teh hartana, tanagana, pamikiranna ge dikorbankeun keur ka nagara teh. Ku hayang-hayangna merdeka. Berarti uwa mah darahna darah pejuang. Atuh nya heueuh teh katurunan uwa mah. Kan ku aing maenkeun. Meni pira kitu-kitu kan. Pira ge lelempangan atuh. Lain teh hayang ngilu wah. Dapur can ngebuah pamajikan capat wae. Tuh kan dia tuh buur kayak perlu cing nyemblit 100. Keboga. Oh, tadi darah pejuang gitu mah lain darah pejuang. Ngahina ting. Ceu ge kolot mah perjuangan. Butuh sabaraha, ngahina ting. Aing boga keur perjuangan kieu mah. Sabaraha? 100. Oba aing mah ditotop gitu. Heeh. Kuliahan teh ngahina aing perjuang kieu oge.